Lain kan orang cicing saja di tukang nyanyi ya. Kan aku nempokkeun we ka hareup nih. Terus? Kan aku lihat lengan si Olol. Nya, terus kumaha? Lengannya ini utek-utekan saja. Oh. Meragakeun supaya lebih jelas makna nu diomongkeun ku Mang Olol teh kitu. Ya masih Olol. Nya, Kan aku cicing tukangan nanya ini ya. Tukangan dia nyanya gitu. Kan aku mau tanya aku nempaukeun ini. Ya. Terus? Pada lengannya si Olol. Nya. Kan pada saat lengannya si Olol kan rencak gagak ini ya. Si Olol. Si Olol kan cicing di hareup. Nya. Kan lengannya tuh ranggakak nih ya. Nah, kumaha terus? Nah pada saat lengannya ranggakak ini, kenapa dia lengannya utek-utek? Makanya aku heran melihatnya begitu indah. Kenapa sih ini begitu? Masalah naon Si Olol. Kan aku cicing tukangannya. Balik di wae. Aku nempokannya ke hareup nih ya. Tak pada saat si Olol lengannya ranggakak begini, aku melihatnya. Terus? Ya masih Olol. Kan aku cicingan tukang. Tak pada saat cicingan tukang, aku kan melihatnya lengan. Terus? Taranggakaknya lengannya acung-acungan begitu. Bari jeung ngomong teh mah. Cek orang mah kieu. Tah. Eta teh isyarat budak. Nya, kumaha. Mama, nya ngayang emam. Jeung kurupuk, jeung karedok diaduk-aduk. Geus dijelaskeun, geus beres. Ieu mah cek si Olol. Nya entos beres, geus jelas. Ngan urang nyaho artina. Ketika ketinggalan. Saha? Ketinggalan. Ieu mah urang mah cek si Olol. Geus beres. Geus beres. Saha? Geus beres. Oh meuli karedokna dicires. Beres. Beres Siapa keur ngomongkeun karedok, siapa nyanyi bolong. Kayak gampang aya waktuna. Yo masalah karedok geus beres. Eta mah iklada heug teu kajeun. Budak mah biasana taralada. Yo kira padang. Kunaon? Pantesan teu nyamuk. Balik itu? Powerna dendeng. Inu bener karedok lotek itu. Dendek. Karedok jeung lotek sarua ngan bedana lamun lotek masuk di seupan, lamun karedok mah atah. Obat wae dijepat yo. Jepat lo kumaha. Nyangeunah ridang karedok goreng sepat aya kejo asa dahar. Lain sepat dijepat letak. Sepat sieum. Jepat. Angin nyaho sepat loba. Loba diragasi ge loba daek nguseup mah. Pak Haji, aya tambang teu Pak? Rek naon keun? Aya tambang teu? Rek naon? Kurang gantung di dieu tah. Oh. Digantung pusing. Nyangeunna atuh lotek aya kulup jantung ongko buset medok alus. Digantung Eta mah rek jantung cau batu meunang. Rek jantung cau muli ge ngeuna asal bumbuna mahi. Obat wae dicangcang oge yo. Cangcang we lo. Nyeuh atuh lotek jeung karedok mah bumbuna kacang. Lamun bumbuna eta karedok jeung lotek taneuh beureum pait. Cangcang. Kacang suuk aing nyaho. Obat diteke ku aing yo. Nah, Teke. tah aing teu beuki eta mah. Naon sih? Kira aku karedok ojeng goreng toke belon. Teke. Kajenting gede ge teu beuki aing mah. Hese ngomong jeung nu bolot mah. Hese. Saha? Amang bolot.
budak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Naon sih teh? Eta tukang ngelotek maot. Bolot. Geus lila. Bolot. Oh, karak 7 na. Geus diuk. Kunaon? Diuk. Setruk. Nyawa setruk mah hese obatna. Setruk mah eta teh akibat darah tinggi yang melebihi kadar. Yo, lain setruk diuk. Emang manehna setruk geus lila? Diuk. Oh nyata bisa tuh dah hese. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cager sih. Oh siap ya aku ah. Ngerakeun ngabejakeunana ah. Jakeun. Sama kata bodoh. Sia mah jauh-jauh abang-abang karak ngaliwat kadinya teu ideng. Mana Bah Kuncung? Tak aya uak kuncung. Bah. Aya mitenan urang. Abah. Tuh ka abah. Ieu mah amanat. Nya sok tepikeun, mumpung keur aya kene abah. Si olol. Nya tepikeun amanat ka Bah Kuncung naon? Lain urang si olol. Kan si ngaharewas tadi ngaharewasan nitipkeun amanah pang tepikeun ka Bah Kuncung. sing demi Allah lain urang si olol. Anu ngaharewas kanu ceuli uing mah si olol lain urang. Prak urang ngaharewas ka ceuli urang. Si olol mendekati ceuli aku. Dia bergumam padaku pada saat itu. Ibu cek si olol. Nya naon? Oh naon. Oke. Bah, Abah ta di daerah Tanjung Sari, Tanjung Rasa. Tanjung Sari. Geuning rasana jadi aya sari teh kembang. emang lo buat arasi itu dia. Oke. Aya eta abah nganggo bendo. Yuk mundur. Bah, hello. How are you? Alhamdulillah, syukur. Malah jento. Jawab kencan. Itu teh bakal ada pada kun. Bah Kuncung aingnya Bah Kuncung. Oh tenan naon bah 5.000 ge mahi kalem ya. Can ngacap ieu can ngajawab can. Can. Ngan teboki kudang gareum aing teboki biasana urang mah rokona jinggo sabatang bah. Nya. Ya kulon kalumat rokok ya. Sia ngarawasna tadi ki. Ada apa? Bah, cek Mang Olol. Lo baranda tadi dia. Ya olol mangerakeun. Yo, pajarkeun mah aing nanyakeun randa naonan. Najis mah ngomong deui najis. Ya, Najis. namina Iis. Najis iis. Si Iis. Mundur. Si Iis mah geus teu tandur teh deng. Geus tara tandur manehna sakola di SMK di Sukamandi di dinya teh. Mundur lain. Buset tara tandur manehna mah geus lulus sakola langsung ka pabrik. Imahna geus pindah ka Klari. Tara tandur. Tara. Emang mundur tadinya. Eueuh cong. Emang lain si Acong. Pindah ka Klari manehna lulus SMK geus teu tandur sawahna ge geus dijual ku bapana pake modal sakola. Geus penting. Malik. Ayo urang maju calung ieu geus penting. Geus penting Malik. Oke. Tak kitu cenah Malik ge lah. Di tadi atuh Malik itu. Puting karunya ka penggemar calung bawa aya Malik di tadi. lagu. Kali gini Mbak. Kalah ayu marebutkeun si Iis tara tandur. Oh, olol kalau pakai sendal. Lol. Balik ya kan? Sana kemana? Punya ayo balik. Maksudnya geus penting Malik. Punya ayo orang sorangan. Malik. Oh nya kajen aing sorangan teh. Kalem aing loba bos ieu ka dieu teh mah saeutik ka dinya. Malik. Nya kayang mah tadi teh ulah nyampur sore-sore ka urang. Ya teh mau datang ka dieu diusir kita balik. Saha ngusir teu aya. Pak Haji Sodikin aya eueuh. Ya Pak Haji Odik. Wow. Balikna bareng gitu tibang Cicadas ka dinya deket. Malik.
Nya ada balik joro itu sujud ke joro udah pada bacot ya. Aing nyorte ka. Mang ojek mang ka Karawang 3.000. Sambaikeun puting-puting kieu. Nya aing balik jeung saing balik ke udah dia. Ya. Diharup lo baranda. Tidak aku. Ya, aja. Coba. Di mana? Diharup. Dari palaba mana? Tanggul. Ambung mobil aing sok ngerem sorangan. Mau digerem serangan. Naos ya mah lo baranda mati. Ngadenge. Oh vitamin. Elon. Geus cekel calung mata. Calung. Calung cekel calung. Geus mandi geus. Calung. Dor we tiris wae. Maju doang ya. Geus maju deui wae. Naon sih maksudna cenah? Cekel calungna. Tiris tideng wae kieu ablung koragasi mah belum. Mucis ya. Calung. Oh calung ngomong calung. Apa tadi kayak ngomong calung? Saudara tinggi ngomong tinggi mah. Tadi tuh. Iya, tadi ya. Acek aing mah kene kali kuda. Ka mana? Tadi ya, mari. Nang hareupna. Heeh. Tadi Tadi sedang balik. Ya, wargi mitra dangu sadaya. Ieu Jepang jeung tepang anu munggaran sing kuring saromboan. Rengkak calung, kolaborasi galur sari tanda. Makalang. Ada gajah sing sireman. Ada gajah mules beteng. Kidang praku gajah mulas beteng. Ora dina, ora awe. Sia putih, sia kacang kerem. Ora po, ora. Alah. Cicing heula atuh si teh. Ada gajah kaperengkenan. Instruksi padalang. Ada gajah sing sirem. Ada gajah sing siremen. Praku gajah sing sireun ti hidang. Instruksi padalang. Ada gajah kaperengkenan. Maju deui wae si Allah. Ada gajah. Cicing heula atuh. Instruksi padalang. Kunaon? Ieu anu uing eueuh. Naon eueuh teh? Calung. Ada gajah kaperengkenan. Maju deui wae. Cicing. Naon eueuh? Calung eueuh si calung. Nepi ka eueuh kitu kumaha ka sang tukang? Terus ada gajah kaperengkeun. kumaha? Ngaberes ngajajar. Gajah kaperengkeunan. Urang mah cicing wae. Urang mah cicing wae di tadi ge.
Ya halus gitu gening cicing tong agang. Kapurungkunan. Kapurungkunan naon sih? Urang mata data itu. Tuh, oh, itu mah terang ngeganggu cicing mah. Urang mata. Cicing mang. Ganggu batur urang mah. Ayang urang mah si Olo teh. Batur melaga cicing ka hayang urang. Oh, mentakan cicing. Dia mah nu ngomong si Olol. Bodas gimana namanya? Ya apa nanya dia orang pada lagi? Are deh. Apa itu dihadap mana deh? Apa ada gajah kapurungkunan. Tadi saya ngomong atuh. Urang mah teh tatarik cicing ayo. Apa dihadap ya? Geus barang kahadap, kapan barang pada lah? Di kaluhurkeun. Sakali aya kene. Barang di siluhur, kita hadapkeun deui. Aya kene. Talung abi nu dieu. Reret atuh kagigir. Sawang katukang. Tetep kaharep ku si lain sing sieut cing geugeut. Kagigir. Oh, anjing. Aya cokot dan urang. Oh, ngecek ya. Oh, si Olol kunaon? Loh, sing inget loh. Boga rezeki seetik ewan. Sing inget dewek mah sabungkus itu nanaon. Ai suku katindak minta sabungkus. Ai suku urang katindak. Buset eta sukuna katincak. Eta katincak. Mana udah jauh. Esa kunaon? Suku urang katindak. Mana? Cak sia. Kunaon mah? Tingali suku urang katincak Ramona rarenggang. Oh, rapat na kos entok atuh. Kan saha katincakna? Tuh ku mamang itu. Penta tanggung jawabna. Hei, Kunaon nepi ka wani nincak suku kitu. tadi yuk. Kunaon maneh nincak suku urang? Cak, Maneh. suku urang nincak suku Amang. Oh, kan urang tadi ngomong gitu, maneh nincak suku urang. Itu dia aja. Oh, Amang nincak suku urang. Ih, suku urang nu nincak suku Amang lain suku Amang. Iya kumaha sih? Suku Amang nincak suku urang. Suku urang nu nincak suku Amang mah. Ayang teranda. Si mah randa wae. Babarada ngadenge si eta mah. Masalah ngadenge suku urang nu nincak mah. Suku urang katincak ku maneh. Oh kasih bener na tungtungan nama. Eta kene. Nguruskeun suku wayah kieu. Naon deui ieu? Yo cireng naon mah cireng lumpangan kieu. Non cireng. Nya teh sia cireng. Non cireng. Banci goreng. Semanghini. Nyaingkeun masalah suku tempo itu. Aduh, tempo cilok. Non cilok. Nya teh sia cilok. Non cilok. Banci teu geunah dicolok. Ngajar colok semua teu ngerejet. Nah, siap. Alabatan di tukang bupetnya. Make selop sudah lo make selop. Di mana-mana ge orang dia make selop teh gitu teu sing goloprak. Eta geus si jelem make kus kitu. Nya si jilem ya lumpang nawe lebay. Coba dilem.
Coba panggung lega. Oh, panggungna meureun leuy. Eta geus mana sing koloprak kitu. Nyaw sing goloprak sia apa mawa sado. Tidang perku mawa sado. Nah, puas ya eueuh. Eueuh caing ge. Puas. Eueuh. Puas. Nyusul sorana. Sinyal goreng. Yo jimblem. Yo aing ge kieu-kieu ge mantan. Mantan naon? Mantan bencong. Dajalna di dieu, sugan di dieu leuy. Contohkeun ke Allah. Lamun lempang awewe kos kieu ye. Kos kumaha? Aing ge kieu-kieu ge make selok pareto teu sing goloprak kitu. Teu poyo. Eta bibir beli potan gitu Allah. Emang bibir aing kotakan. Teu poyo. Sok coba tingali. Ih, Siapa beresak kitu lah. Sasada lempangna. santai aing ngadar karedok teu nemen teuing da. Eh, olol. Et sarel ge. Olol, ulah di Ambon, olol. Olol, ulah di Ambon. Ulah di Labuan. Kumahakeun? Lamot. Seuh. Ada. Et sarel mah Aduh. nih. Perih hungkat pak berwek itu. Ada. Kuat bak beresak ini. Ada. Oh. Waduh. 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 Tidang praku aya hitut DJ tidang. Wah, Musdalifah nah gitu mah. Mustahil. Hah? Mustahil. Mustahil. Musdalifah mah tuh artis. Mantap lamun sesuatu itu kita awali dengan membaca basmalah, insya Allah barokah. Oh gitu. Di dia jajalna. Tidak mungkin tinggali uing ya. Bosok kang Ino. Aing hangnya nu kos kieu lu kumaha hitut nanya. Cing. Masa lempang hitut. Jajan aing cikene di nyepak browek. Wah, jamanan nu lempang hitut wae mah wah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Lindungi Dede. Dede naon? Dede Bagong. Nya sama Dede naon cicing engker idwatnya doa. Lindungi Dede rek lempang ya Allah. Coba. Ulah sampai Dede hitut aku nantinya malu. Amin. Dahar lempang tuh hidung. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Oh. Nah sia. Komo sih mah parapi. Loba teh ngadaan sambal cikene di parasmanan. Aduh. Ladang bismillah pak browek itu. Asup angin tadi asup angin. Set. Tadi numpak mobil ASEAN jadi ke Kapuan. Atuh. Aduh, bau teh hidang. Aduh. Moal teupeur sih mah keluar jeung kolor-kolor. Et sarel ini. Seueur ih. Aduh. Ngerakeun itu Pak Haji. Buset. Buset. Et sarel lagi gore ah. Kali itu nak karagasi. Rek naon sia? Tibang lempang gitu gemeni aya soraan meni. Sia keur mata limawat ngomong baloy. Urang ge bisa atuh Allah. Aing kumaha nu kos kieu hitut nanya. Siapa ulah lempang nih yang ngomong yang ngeunah. Urang Oh, geus apa geul aing ah. Sok ieu lempang. Siapa mah lempang na matana ulah. Matana budak nih sisut beunta.
Set eta toke kadinga-dinga. Wan takol wan. Jadinya sudah hadapun panggung loh. Modal tuh toke teh mah. Coba di. Tuh bener loh. Bener eta mah toke loh. Ye cek kolot baheula. Heuh. Lamun aya toke. Lamun aya toke sokan diturutan. Sok dipiluan. Heeh. Lamun toke. Bunghar. Bunghar. Toke. Malarat. Malarat. Sugana milik maneh beunghar. Lamun sia loba duit tah mata sia operasi. Bisa kuat. Nah. Benghar. Lila manten aing. Subuh manten ieu mah. Oh, terus. Benghar. Oh. Jangan ge toke nu kok beungeut. Samalila teuing tuh dah. Tadi mimitina naon? Benghar. Benghar tuh, minta contoh tuh. Minta tanya tuh ka jelema itu tuh ka Mang Amet. Senior minta katanya petunjuk. Lamun hayang benghar mah eta teh proses ti balangsak jadi boga. Jadi ente ujug-ujug benghar teu pakai proses ti 0 sampai 100. Baca bismillah. Langkahkan kaki yang katuhu dulu. Proses balangsa heula. Katuhu ngalengkah bismillah. Balangsa. Eta katuhu. Lengkahkeun kenca. Malarat. Ribu. Gerak ke bagian benghar na batur. Aing poho. Balangsa. Aisyah kunaon sih? Ini kuatan cengkengna. Malarat. Gila beungharna ge kos kieu mah. Oh, wah ceng ge. Sama ceng ge gua mah beungeut. Cek aing ge eta mah toke na ngaledek di lurpeun tuh itu. Sok. Dibuset. Ya aya keneh we hitu. Belak-belak beuteung cigana mah. Ah, ya keneh. Siap. Balangsa. Nu atuh balangsa keur mata 5 watt. Toke harap jadah. Ieu arek naon ieu bencong. Tempo nyekel mik alabatan ewak papatong. Pindah ke dia. Ya, banci. Cek. Kah. Nyekel mik mah biasa. Aya kene. Panuntasan jika nama. Nanti Ya. pantas. Nyekel mik mah biasa we kitu tah. Nyekel mik di jiwir. Cek. Apaan wanita? Cek tes. Cek 1 2 3. Halim punya suara dede. Nyaho. Tak aya keneh we hitu teh seueur. Itu dan mananya ke mik buat lalino aing kono dah. Bejaan sama bejaan. Aing palar murah. Oh, murah. Kita supaya istiqomah. Jejeg. Lamun kieu sok punggal pengkol. Sok punggah pe lesang makanya usum hujan. Niatna mah kapatok beusi. Tapi lamun geus dijibirkeun sok mengkol wae. Sok mengkol. Oh, istiqomah cicing. Tah. Jadi ada perbedaan. Dicoba lagi ya. Coba. Tes. Nah, enak dikepel. Tes 1 2 3 tes. Set modar ieu mah. Bijil suara lalakina. Kalem we kalem. Tidak anu. Apa nih perbedaan anak? Mau jantung aing coplok. Tah.
Ye naon ek newak cak-cak. Iya, cukang. Naon cukang, naon cukang. Lamunnya emi ulah iya. Iseng ngeunaheun baku kumaha sih dah. Iya nya. Nya. Buset modal. Hup, kudu tanggung jawab sih Dani. Tuh tempo. Tanggung jawab sih. Dihidam nukot pak habak bacur. Kahayang mah di ulah ingkut dosa dah. Ingkut waas kieu. Iya, cek si Dani. Heuh cek si Dani. Pan urang cicing di ditu ya. Heuh di ditu. Pan urang aku nempokeun we ya. Heuh. Leungeun ngalayang ya. Kieu ieu. Wet. Pengas dokot. Coba nu sia keupul sing pageuh. Seueur. Dihidang kalem nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ece. Iya. Kemana wae? Aya kamari tandur itu 3 hektar. Orang nyampur ke imah Ece. Arek naon sih? Disampur teh imah na nyangsang na tanggal peutuy. Nepangkeun ce. Saha? Nami abdi Ibu Hajah Halimah. Hajah Halimah. Hajah Halimah. Hajah Hajah Halimah. Hartina. Hajah Hajah tegablek imah. Manehna meuli ngontrak wae. Ce abdi mau alaminya. Ya mangga. Abdi bade nyandak arisan heula. Oh gitu, arisan naon? Arisan daging. Daging lebaran teh meureun paket. Mohon. Paket daging sapi. Lagi hayam. Ayam loba tulangan. Sapi Sapi teu baru kieun. kepok. Tuh. Aya daging ieu, daging bagong. Siahakan. Oh daging naon? Ini daging naon sih? Arisan daging jadi. Yey, Ce abdi mau alaminya. nya sok jor. Ce duh bisa nyangsang. Nya. Orang mana? Mikeuhan wae matana make tiung. Golisna aing seueur. Ese kunaon sih? Buset, nada dering. Sana dering adug-adugan gitu maksud make desal di hidang. Halo, assalamualaikum. Cicing lem aya di telepon cicing. Halo. Sinyalna goreng ya. Sinyal. Kartu namanya beda, kartu eta gakin. Wah. Sia ieu naon? Sinyal. Sinyal aya 4,5 meter. Antena. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam nyambung teh pelebah keur kieu. Ya Pak, biasa lagi kensa di sana. Sia konser di sana yang kahuruan. Malaysia setengah halajah nalepen. Lagi konser di sini lain di sana teh hidang. Malaysia Pak. kos gitu. Biasa tetangga ngegengge. Eta nyebut tangga ganggu ge ngegeungge cenah. Malaysia setengah halajah. Dore Malaysia kos ku yang di Leo beut lah. Ya Pak, Jalan-jalanna. jalan kan di sana ada perempatan cekeleng. Nu si cekeuleung. Si kalong. Malaysia setengah halajah. Dore ah. Ya Pak. Nah, leres jalan Pentara. Pantura. Malaysia setengah halajah. Oh, ku masih awe lah. Ya Pak. Nah, kan di sana ada perempatan. Kerjaan. Nah, ada Alfa sama Indomaret. Non si Indomaret merenang. Malaysia setengah halajah. Ya Pak. Nah, nanti balik kanan. Kanan. Malaysia setengah halajah. Dore ah. Nanti di sana ada Ragasa. Eta nyebut ragasi ke regeus. Malaysia. Apa? Di tangga Cekejang. Cikijing. Malaysia. Sen Cikojong yang di kepung urang dieu hidang. Apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Sanu pae Dani. HP na peureum. Anu peureum HP mata sia. Di hidung mata nu pot leureut di kos kitu ah core ah. Wae. Aya bintang tamu. Hah? Aya bintang tamu di Malaysia. Mana-mana? Anu ieu. Ieu kunon aing dangdanan bencong kabeh nya. Siti Nur Haleje. Naon? Siti Nur Haleje. Ye di mana-mana ge Siti mah matanan teu 5 watt teu hidang. Arek nyanyi. Iya, menyanyi. Nyanyi menyunyu. Malaysia. Kumaha sia we petet? Coba saya minta nadanya di Malaysia. Oh itu. Isabella adalah lambang cinta yang terlarang. Seteri teke Heke tauku Malaysia. Yo Isabella mah lain kadinya teu hidang. Yo kieu. Is balik ke lah is. Nyanyi. Maghrib bola. Buset penyanyi Malaysia di gaul rebugan. Hese penyanyi turunan merebot mahnya. Batur ge nyahoan. Sameme isa mah magrib heula. Gitu. Sameme magrib asar. Sameme asar lohor. Coba mana bisa teh lagu Isabella. Letak. Lutik. Cing. Oke, siap. Cik ini pakai batu alim di pak klening. Dia Isabella lambang suci. Oh. Kurang. Mana nak orang sorangan. Dia Isabella dijodohkeun ku kolotna. Eta mah lain teh Jang. Kang Dadang. Laguna ganti lagu dangdut. Bener ngalaguna nu bener. Gadis Malaysia. Rek ulah Isabella deui nya. Jangan kau tutupi wajahmu sayang Bisaan. dengan 10 jarimu. Jose. Yama. Bersama Galur Sai. Baru pertama adalah lambang cinta. Kalian tuh bisa lo bareng Bener. Up.
ka dieu. Sia, Kunaon? Enggak. Hah? Enggak. Hayang kecap. Enggak. Aya kecap mah kalem urut ngangen tadi ake nih. Enggak. Heuh aya kene. Oh ngap. Eta geuning alusan ge nu eta lah. Nyaho aing jadi alusan kendok jeung beubeut aing ge. Kali pisan. Mana Mamet? Apa aya? Mana? Eta Pak Ahmad. Nyanyi teu balik ngapu. Nyaho nu baladeuna. Ya urang ge barisaeun kos kitu mah. Nya barisaeun batur ge. Tetep bisa. Isa sahiji aya Isabella. Nyanyi balik da urang ge resepeun kanu kawih teh. Oh nya bener. Nah. Saya. Sasa. Hidang menera sama na diantep ku pamajikan emang menera gitu wae hirup maneh kok pikiran anak pisan maneh moal mikir pisan moal hayang balik pisan menera sama na diantep pisan ku pamajikan teh menera coba eta ieu omong ku pamajikan paladak-paladak kayak kitu kos kitu teh sasana sing mikir atuh maneh teh lol da geus kolot geus tua bangka coba eta diomong ku pamajikan karena sarangan serenget kitu atuh urang teh ya ka maneh teh ngomelan. Ieu mata pamajikan aing bau nanya. Bener terahu matana teh atuh nyaho itu mah buleud aing mah gepeng. Coba eta nanaonan cara kos kitu. Ah bener ieu mah ku aing matana kudu dibawa ka dokter. Ai maneh keur naon di dieu? Cih. Toh hidang lo pikiran anak pisan parang sana ku urang mah disusul cenah ge. Ieu pamajikan aing keder kumaha sih nya? Iki tempo pamajikan aing akhirnya nyarekanan batur. Nyao atuh matana terahu monan. Bereskeun ki. Ngerakeun gitu puting-puting ngacaprak gitu. Ai maneh netel naon si eta? Irakeun aja netel bel gawah anu ditetel kitu ieu dipencet batur mah. Netelna saha? Maneh. Waalaikumsalam. Saya mah kurang hidang. Kasihan mah nyarekanan polon. Nyaho nu gablek imah keur pasea segalanya emang. Da eta teh lamun ka bawa-bawa mah lamun dicarekan mah daek ieu eta teh. Ai da amung akun buka imah ngeluh we kitu. Toh hidang perang sana corona narek disuguhan ku urang nyemah. Dala-dala batur mah heula lamun buka imah teh keur pasea kantor rek nyemah teh. Lamun buka imah keur pasea rek nyemah balik deui ulah dilanjutkeun wae. Sian nyemah na salah tanggal. Oh nyaho da jelema keur pasea boro-boro hayang nyuguhan saya mah kararesem teuleuna oge. Nyaho mah teh anu buka imah teh pasea narek siring paehan. Gor. Cacing Allah sok pipilueun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rek naon? Rek naon sih? Emang mau disuguhan kopi? Tuh, boro-boro yang nyuguhan jelema keur jara rengkel, nu jelema teh kesel wae. Kue atuh kue. Allah, kue ge asara reep. Emang teu nyieun kue. Nyanyian ge seep. Dodol dodol. Allah, bararangga nyun dodol. Ranginang. Ai sia arek nyemah apa arek nanyakeun kue? Wajit. Gerejek. Allah. Kerupuk kayak kene teh kerupuk di Samela. Tau hidang jelema teh rek naon sih? Rek naon? Cai bodas. Allah, sampai luar. Arek nanyakeun. Daya naon? Ai. Nah. Cai, kita cai. Urang mah tara keluar cai wayak ieu. Nya sia hayang nyaho keluar wayak kieu sia lamun teu abret-abretan. Kuing arek ieu mah. Oh, arek mah. Urang teh nyaho mana arek mah. Arek nanyakeun. Nanyakeun naon? Aya salaki pisan. Si olol. Hah? Olol. Soal. Oh. Soal nu mana? Anu itu. Oh, da bener
bener ah. Bener dah. Kira sugan dulu mungkin ki. Lalaunan. Tah, uing ngarek nanyakeun. Nanyakeun naon? Aya salaki misarana. Olol. Si olol. Heuh. Si olol nu mana? Anu itu. Bener dah. Si jentre. Ya piraku ke salaki sorangan. Penasaran ya? Ya. Sugan mainnya karek hudang dulu mungkin nih. Kan di hudang obo. Aku naon? Lulungu kene. Aku naon sih? Salaki misaharana. Olol. Si olol. Si olol nu mana? Anu itu. Atuh kunaonnya anu itu nyarekanan anu ieu. Nyai golong dalam manehna. Alhamdulillah. Ulah keeng. Emang aing tungan borit bau. Lamun aya saurang nu geuleuh ka urang, ulah keeng. 2 kali lipat anu resep ka urang. Nya heueuh. Nu geuleuh mah keuna nu geuleuh, tapi nu resep ka urang loba. Geus biasa romantika hidup seperti itu. Jadi ulah keeng. Tapi tetap nyeri. Aing kenang tung hidup gua wowok sebagai anjing edan. Awewe. Nyari karena aku. Beraku aing seolol, usat aing kuat heran. Ieu seolol. Kan seolol mah pusat. Lampu setorong gelap. Coba lamun teu gara-gara kana urang menonton acara Aing takol ku aing. Geprek. Hah? Digeprek ku aing. Geprek karunya karung ditanya doro. Hah? Oh nyalega aing mah. Geus kapalang hirup lah. Tibang maehan jelema hiji mah deuh. Paling dipanggil ku kores ya kayaknya. Bolahnya belah kau ini Goro ini Aduh, foto lesbi. Assalamualaikum Beb. Salam. Iya Beb. Oh iya, besok bebek yang 20 pakai pangsi hidung, Terus pakai ikat, terus rek narima besan. ayo dikanyahoan ke belangap. Naonan saya eta maneh teh hidang mawa we HP yang nurutannya budak gede yang mama we HP kos kitu nurutan budak murah HP gede aduh teu ingat eta coba ulu mama kapsul. Aya HP kapsul. Nu gede teh anu di toilet HP-na budak. Lain kapsul di dan puyer. Nu gede. Tablet. Kapsul lol. Gelis oon. Erangkuna tuh kolot-kolot mama we tablet. Mana tablet? Ya tablet ya. Ya tablet tuh. Kerema oon bolor dudak teh. Ya tablet ya. Ini mah ampar bujur sinden. Ambuhan geus sia coba. Perih kan beuteung. Iya awewe nurus tunjung teh ngawirakeun lalaki teh modar ku aing. Ima notebook. Buletak bola sirana kosa mangka main apa aing kawin deui. Modar laku aing ka domba mah teh hidang. Modar teu ku aing ieu. Panjang, aya gagangan, buleud. Rada panjang.
Modar ku aing yo. Buset gede. Beletak. Lamun kanu sirah wah 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 wah. Langsung kanu UGD. Itu ngabusah aing mah kayu. Bahana tinu kayu. Okos palu ngan gede. Lamun kanu sirah pasti enggosan. Pura-pura. Aku narongtot. Ada apa bebek? Aing masih penasaran wae dicolok wae. One more teh sakali deui. Lamun 2 kali penyakit tumor. Bahagia teman, mulia teman, anak anjing. Aya ge anaking teh hidang lain anak anjing. Nyaho sia teh boro-boro kuno seukeut kuno mintul ge jadi orok sia. Sia ngomongkeun naon? Ya. Arek naon si maneh teh nyusul-nyusul sagala ngerakun sagala ngacaprak naonna. Nyalain ngacaprak dari pamajikan mah da kesel manehna mane eueuh pikiran anak pisan ka pamajikan teh. Nya aing teh buka pikiran mah aing tataranjang tengah jalan teh hidung. Nya manehna tuh dayeuna mah sia kunaon? Tuhnya aing ngerejet sia kitu, aing teu ngerejet sia aral. Naon ieu lulumpatan? Maneh sok ngerejet. Oh sok. Buset aing geus 3 tahun tara ngerejet pisan. Emang kemana sih? Pamajikan aing gawe Korea. Oh 3 tahun can ngerejet? Can. Hayang ngerejet? Buset hayang banget. Benar. Oh. Cing aing kan mau hajat yeuh. Ek naon sih? Paya kabel teu. Arek naon? Maneh hayang ngerejet? Cing aing nanya kon Paji. Aya kabel teu? Aya cenah. Kayak dina colokon kana setrum, ta ujungna cakal ku maneh. Eta ngerejet. Heeh. Tapi langsung innalillahi. Enggak. Ya tuh da manehna mah culamit batu ngerejet hayang ngerejet tuh idang. Nyangkona siangan ahahan wae. Nya manehna tuh dan ngamimitian wae menawa pikiran anak ka pamajikan teh ayeuna mah mending geus tara aya SMS, tara aya telepon. Pan aing teu boga beas. Pulsa ka mana-mana ge. Nya aing pulsana eueuh. Nya mantakan ge HP-na jual beulikeun ka pulsa. Nya aing meuli pulsa ngasupun ka HP mana tuh? Ka HP urang. Nya aing mah bisa salingkuh teh hidung. Oh, da manehna mah eta sih salingkuh wae pikiranna teh. Da pikiranna pisan ka pamajikan teh. Padahal pamajikan mah kurang kumaha ka salaki. Fokus ya kurang leutik awak meni bebeng. Tuh dong meneh ngabebeng-bebeng. Padahal pamajikan mah kurang kumaha ka salaki jajamu mah jajamu dipake matara. Nyarek dipake di mana aing subuh mangkat. Atuh pake heula urang teh. Bager ieu pamajikan teh nya. Eta sok minuman jamu. Tapi tara dipake. Kunaon sih?
Oh nya eta balik di ge isuk. Isuk-isuk mangkat deui. Eta tara dipake pisan. Bener. Eta kok eta tara dipake pisan? Tara geus 3 bulan teu dipake-pake. Nu aing direntalkeun ieu teh mah. Oh geuning direntalkeun. Aing kuset tara dipake banyak teh deung oh. Pamajikan aing mobil butut mun. Eta mah rek lepas kunci jeung aing mah. Geus kieu we lah. Heeh. Geus digadekeun we geus. Ka kumaha lamun sapoe 1000 ku aing. Emang ngiridikeun baju. Naon. Rek mana rek diecrok cenah. Usaha. Tah ku mama itu. Gua mang eta. Oh. Embung ah. Kunaon sih? Buntet. Emang buntet. Buntet. Baik. Nah. Masuk kerupuk subang. Naon ieu? Menangkeun ka Mang Olol? Lah sagala Facebookan main nama HPG jadul. WA suan. Lah. Sagala dipeten tuh digawe manehna mah sakola SD gen teu tamat. Emang banget aing komedi putar. Tara bogaeun duit maenna mah tara ka orsel-orsel. Nyaho lamun palebah dinya mah nya emang osok manehna mah. Ya tapi lain di dinya. Alatana mah teu pira tibang lantaran meuli ciki. Oh urang nu ngaladanganana. Ah, segala ngawarung bogaeun modal di mana. Lain. Lain manehna teh apan hadiah ciki. Buset. Eta aing di jero plastik ciki ngaringkuk kieu. Nyaho, apan maneh mah gede sote da dibanjur ku minyak tanah. Emang banget aing turunan karet gelang. Ye. Asyang nahan itu orang ahan wayakin kayak balik nanti hidang. Itu dah manehna cicing wae. Nyaho, amane kudu dimimitian wae. Siana gua ngacaprak wae segala aing hadiah ciki. Nya emang heuh, tapi aya untungna urang boga salaki ka maneh. Yo, gede milik. Ya gede milik urang boga salaki ka maneh mah ayeuna mah. Segala meuli mobil meuli motor. Lain. Gede milik soten mayana mah lamun balik nabuh teh urang ayeuna mah mun ngaliwatan astana teu sieun jurig. Moal malahan jurig nempel aing sieunun. Palasana beungeut aing bebegig ngunan. Dah wae. Geus maju deui ka di nyongkon eta mah bertahan pisan. Segala hayu ngagoreng. Segala ngagoreng-gorengkeun salak. Nyalain ngagoreng-goreng kan urang ge sakapeung aya keur pikiran kumaha mah cek urang teh hayang eta diserahkeun ka maneh teh. Ari taun karunya nempo budak. Oh, urang cek urang teh nya heueuh dipikir aya rek karunya ayeuna rek ieu heueuh cek urang da karunya neuleuh budak cung teh nyakeun lah bari jeung goreng-goreng ge rek dikeureuy we hitung-hitung jariah cek urang. Emang beungeut aing mushola can anggeus. Oh nya kumaha da aing teu ridho si hatena. Kunaon sia ka bari teu kapelet ku aing. Nya manehna tuh da urang dipurulukan menyan ku maneh. Kalau mun teu gara-gara indung sia mah aing mah kawin ka sia ieu. Ah, gara-gara indung urang. Eta pan assalamualaikum. Reka mana sih? Reka mana? Amil. Amil eta. Eta mawa. Mawa naon eta? Lain teh mah reka nu maot. Terus ku sabab ngadenge nu pasea. Dikeserna nu maota. Oh sia aing maksudna Nyepahan nu pasea. buset ieu mah hamil di haram dadah ieu mah. Encan moal ka pepegatan ieu ka karak pasea. Panjer urang tu panjer. Manya aya amil nyerahkeun kudu dipanjer. Ya lah lamun nek ditanda-tanda tangan we heula. Aing ka paseana ge ka karak maju. Heeh. Buru gitu buru. Yuk ambil ngintipan aya nu pasea meunan nya masalah. Tenang we. Oh, mama second. Bagus ah.